tingali suku urang bareula tiga nama akibat panas jero. Insya Allah orang na ikhlas di rumah jadi pahala kan orang teh yang lain asup ka surga nyapu atuh pi tahan nembung asup ka surga. Sep. Nah, siga nu balaringung kitu dirinya. Duh, kan kieu kan urang teh kawin jeung si Desi tapi keluargana teh disetujuan duh. Nah, habis kitu. Nah, saha nu teu tujuan? Indungna teu bapana. Lain indungna lain bapana Terus saha? Adina lanceukna. lain oge bukan lanceukna mah teu bogaeun. Nya atuh saha asal lieur urang mah. Ninina akina. lain ini lain akina oge kan pugu eta mah mang geus maranaot baranna ge. Indungna lain, bapana lain. Lanceukna adina lain, ninina lain. Sabeuti lieur urang mah. Terus saha nu sabenerna nu teu nya tujuan teh? Eta salakina Kang Ubed. Nya heueuh atuh. Duh, teu karasanya sore deui wae ge teh. Biasa sok ngobrol mah sok poho waktu. Ayo urang rek balik heula. Can maraban hayam, sing lapareun. Oh gitu banyak sok atuh hati-hati di jalanan mang. Ini hujan. Cing, buka payung teh, Sep. Payung aya mang payung mah ke daguan sakedeung tapi lebar kita mau dinjemkeun Lalebar kunaon, Sep? payungna anyar keneh mang lebar bisa kabaseuhan. Dasar kadieu. Kenapa bang? Sep. Ieu kenumian rem. Medah nu budak. Macet. Tumben isu keneh rek ka mana, Sep? Eta ada kauring omah mang. Pan biasana ge sok nitah budak ari ka warung teh. Nyeta mang geus indit isu keneh oge ngomong nama dek ka babaturanana kerja kelompok kapaksa we ka warung yang disorangan. Nya atuh dimaksakeun atuh. Narek meuli naon atuh ka warung. Eta baik main obat da ka apotek jauh nyobaan we ka warung nu deukeut mang sugan aya. Nya meuli obat naon atuh? Meuli obat nyeri sirah. Obat panas jero tuh mang tingali wiwit dari kabar lah kieu karyawan ciga nama. Ih, ini barulah gitu geningnya. Sugan we aya obat nu diteangan teh di warung. Sakalian we atuh nitip mun ka warung mah. Nitip pangmulikeun naon? Sarua obat panas jero. Memang didinya sarua karyawan oge. Tuh, tingali suku urang bareula. Tiga nama akibat panas jero. Nu kitu mah lain akibat panas jero atuh belegug. Tapi roromehan. Ari sugan teh sarua wae. Pedah we bareula tiga bibir di dinya. Di marana ieu teh? Eta teh balik nonggo pi. Atuh kadaran ieu heula. Eta mantuan Iman ruksak anu kamari ku angin puting beliung.
halus atuh emang kudu kitu orang teh kudu silir tulungan komo kanu termenang musibah mah. Nya pi amin sugan we jadi pahala. Insya Allah orang na ikhlas ridho mah jadi pahala kan orang teh yang lain asup ka surga. Nya kumaha atuh pi Tahan embung asup ka surga ke neraka hayang embung. nyambung atuh. Ih, amit pi kudu asupan neraka mah. Nya ulah atuh mata kudu bener ibadah teh jika tadi nyin kahadean nulungan batur tah salah sarojeng ibadah. Nya pi Muhun itu kunaon bengong wae mung asup ka surga. Lain kitu pi, lain teu hayang asup ka surga. Abi mah tos aya amanat tipun bapa tata can maot tos ngawanti-wanti kudu asup tentara. Heuh? Duh ya tadi karo menegaring kieu cik lah panyanyikan kopi. rek make susu moal. Moal hidung we da di dia mah biasa hidung. Ari Mang Udin rek kopi naon? Saya mah kopi susu masih. Oke siap. Tapi tebak heula ye. Naon bedana kopi jeung susu? Mun katebak engke dipanggieunkeun. Yang jelas beda atuh set ari kopi mah hidung kabeh, ari susu mah bodas kabeh. Asal lain kitu dan emang kopi mah hideung kabeh. Tapi mun susu teu bodas kabeh. Aya hideungan saeutik. Dina tungtungna. Tong hilapnya like and subscribe di channel Kancah TV. Cihu.